sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neule di Banten sareuk ayeuna agama. Jung maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae meureun. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad. Jadi langsung ke Iran, komo di Iran leuwih teu betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh, di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan biada. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, caing mah teu hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh kan. Oh, sudah teh teu bajir cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Geus ya kusia dirarekam. Eta para dimepes eta kos kitu tah. Heut. Lihat batuna langsung dibalangkeun tadinya tak urutnya anak. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Tidinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jah horenganan barang turun ki Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi endek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mapahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah mah santren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari? Maksudna Banten. Maksudna eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel punyana mah. Tuh, ya Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui Syekh Mansur ka Mekah. Titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dieu sakitu bae ge. Can ngalawan ka Abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu Abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu dek nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguling. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantak kuari ilmu Banten pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basi keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tama anu cecere mah. Nu aslina mah tuh bau balaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung, dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur rek ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui bareng ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia.
ulah make jajaten naik kapal teu meunang make jajaten padahal bisa ti jate peureum deui bacakeun set datang deui ka Mekah teu meunang ku aban langsung naik parahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh begitu hebat enggak sakabana balik sia balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal teh ya titah mampir ke negara Cina mampirlah di negara Cina ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina kampungna kukula mau disebutkan aya kampungna aya RT-na aya desana aya kecamatanana aya pulauna teu kudu heulanan panjang teuing ya sia mah ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu ieu kan sejarah sia masuk ka ambay-ambayan kitu atuh mah kudu kuliah pan nyawa aya di buku kuliah mah eta nah kasimpulanna kawin lah jeung Ratu Jin Syekh Mansur teh boga anak Syekh Mansur kawin tengah bawahnya eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali nah ieu teh kan nyaritakeun jajaten jadi maksudnya kieu sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin bapana seuri bae anak aing waduh jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan dekena ah tak kajen cek bapana dikajenkeun pasti ieu aya sejarah nu parang keneh nah geus cicing lajupan lain sakedeuk aya boga anak mah tuh boga anak mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejakeun lemburna RT-na desana jeung pulauna nah iya nu modelna kieu nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur teh boga adi ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah mangga cek manehanana sanajan eueuh kita kurang tungguan gitu kan permasalahanna tetep nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan nu jadi masalah ye ku ari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaianna gaya-gayana datang kan disambut waktu disambut dijadikan raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama ikut jadi lain deui sapopoena anu tadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun anu tadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget ini si Mansur asli apa lain sih coba cek deh ka ditu dicek deh ke Cina ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina Mansur mencar ngomong urang mah ieu Mansur di Banten saha di atuh kula mah ieu di dieu kene kakarak deuk balik dok ieu geus jadi raja ieu sataun atuh dicek coba Mansur mana eta coba dicek ieu dua Mansur Masya Allah jeung anu disangyang mah tilu meureun tama Mansur mana tama jeung di Jakarta mah Mansur S aya jadi raja begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan itu dongeng tuh kan mayar mantek sia kain orang cerita sejarah yuk cerita sejarah ala kadar Syekh Mansur datang ke dia marah Syekh Mansur mana Mansur eta lain Mansur mah anak aing
bejana aja kadi itu ke Gunung Karang langsung kemat ku Syekh Mansur teh datang anak hampura. Nah ieu mah keur carita jadinya datang ka dieu beda keputusan anak kok siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan-gangguan munafik jin teh eta teh mantak du kuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atau negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika nyana beda kaditu padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun Palu Arit jin dage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cerme meureun ieu mah keur carita. Nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aing can ka ditu berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten akhirna cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ka Gunung Karang ndek neang anak belok ke kiri aya tangkal didinya singgah didinya Syekh Mansur eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeuleum teh naon gara-garana menyat cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pang-pangna terus dipaprasan make leungeun maprasana lain make golok we so lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik paeh sia pakelah tungked ku Syekh Mansur tek naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh ye di dia di Punclot serem ngadenge Punclotnya nah Syekh Mansur teruskeun nah moal diteruskeun bae sia dongengna panjang geme datang ke Syekh Mansur ke Lampung datang ke Syekh Mansur balik deui datang ke Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ke Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarangan sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ke pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang ka 9 ngaran nyana-nyana keneh ye besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh teu make Syarif eta kalau bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantak engke ka kiai ieu mere wiridan ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buanjang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman mantak lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang ya sia ge anak siluman ieu kait-kaitkan sejarah pohara Masya Allah tahun akan dijelaskan kukulatan tahun ayah kabeh tahun-tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi ayah tahun ayah harina Masya Allah kari jelas orang cerita sejarah seperti eta teger Banten sebab naon ilmu Syekh Mansur masih kene di Pandeglang aya nyekel walaupun hiji dua di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ke bakalna nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur
Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya maung geus aman pokona mah baturna nya jeung maung moalna naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh eta mah bau anu maung katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh nayar sia kaing kurang lamun ngajelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Hidatullah datang ka Syekh Maulana Hasanuddin datang ka Syekh Maulana Yusuf datang ka Syekh Mansur datang ka setelah Syekh Mansur anu anak jeung incuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding jeung di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saja nu nulis ulah yang nyaho tuh sia mah geus pokona mah sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok aya nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres atuh sawona ge asak henteu pahit henteu Masya Allah karim nah iyalah cerita seputar Banten numantak lain lalaga tuh Banten mah kurang menceritakan Syekh Maulana Hasanuddin muringkak bulu ujianna diceritakan perjuanganna caritakan ilmu Masya Allah lain letik-letik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf lain letik-letik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarangan mantak jadi raja teh meujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu kos kitu minimal urang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten aya tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa, dari masjid ke selatan berapa, ke timur berapa, ke utara berapa, eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultana beak ku aing kabeh dijual ku aing kabeh leuwih tolol cenah sia mah tanggung tolol aing geus lah ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek itu Syarif Hidayatullah na sabara ribuan hektar di Tegal kadi eta teh Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu